Naon atuh maksudna syukur? Syukur kabagi dua, aya syukur qauli, aya syukur fi'li. Syukur qauli ngucapkeun dina lisan, ngucapkeun kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Beres salat isya, beres salat maghrib, pernah teu ibu sujud syukur Gusti? Nuhun abdi ieu di alam dunia Gusti, dipasihan dosa sakieu ayana Gusti, hampura dosa-dosa abdi Gusti, sujud ka pangeran Gusti. Nuhun dina dinten ayeuna kami dipasihan rizki nu ageng, dipasihan tuang anu sae murang kali abdi sararehat. Nuhun Gusti, sujud ka Gusti, minta syukuran ka Allah. Da urang mah lobamna ge syukuran ka manusia tapi teu syukur ka Gusti Allah. Di mana dibere rezeki urang ku manusia, nu pertama kali diucapkeun ku lisan urang lain kalimat alhamdulillah tapi kalimat hatur nuhun jeung terima kasih. Jadi intina manusia mah pinterna pinter syukur ka manusia lain pinter syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun urang menang musibah ulah ngomong ujian ti Allah. Urang nu nyieun ujianna, urang nu nyieun cobaanana.